Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Alhamdulillah wa syukurillah para bapak, para jamaah Masjid Al-Fatah. Alhamdulillah dina ieu kesempatan ieu teh mangrupikeun pangaosan anu munggaran dina taun enggal. Wilujeng tahun 2024 Pak gitu. Mudah-mudahan segala rupi urang urusan urang dina kalancaran. Amin. Sanaos memang ieu teh kasebatna sanes tahun baru Islam, tapi da keukeuh ieu teh kanikmatan ti Allah. Intina urang rek hirup di tahun anu mana wae disebatna sapungtung urang didinya meunang kanikmatan wajib urang disyukuran gitu. Da urang pan ngangge kana naon korespondensi eta mah pan ngangge ieu nya ngangge tahun ieu. Intina urang teh kudu fanatik domeh urang umat Islam seolah-olah jadi cecep kena tahun baru gitu. Nu teu meunang mah naon? Urang tuturut kana pagawean-pagawean batur anu teu sejalur jeung agama jeung budaya urang gitu. Da tahun baru mah teu kudu ditutungguan nepikeun ka kudu melek nepikeun ka jam 12 lampu. Leuheung basa lamun ditungguanana bari ku ibadah ku kasaya. Da teu ditungguan oge gitu. Geuningan tulus tahun baru teh nya. Geuningan gitu. Intina urang mah da umat Islam anu ngartos. Urang kedah tiasa milih naon anu tiasa ku urang didamel gitu dina tungtung tahun sareng awal tahun. Itulah pastina doa lah urang mah sadayana. Mudah-mudahan di tahun anu enggal ieu nyandak semangat anu enggal. Urang ngajadikeun naon lahan ladang kangge muhasabah urang. Ngetang-ngetang diri, meunteun diri yen umur urang teh nambihan tapi saresna nyaketan kana ajal urang. Mudah-mudahan we kantun sabaraha deui waktos umur urang ieu mudah-mudahan dipinuhan ku kabarokahan, mudah-mudahan tambih-tambih kataatan sareng katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekaligus urang teh nampi musibahnya ti Allah Subhanahu wa taala geuningan dina wengi kamari dinten kamari. Nyalah eta urang karaos geuningan oya geuna nya gitu. Nepikeun ka eta aya berita kasiangnakeun teh geuningan dugikeun ka berita nasional. Sababaraha bumi anu nya eta lah kitu urang doakeun ku urang sadayana wargi urang anu kenging musibahan ieu mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin kasabaran. Mudah-mudahan kenging ganjaran anu ageng dina sabar nandangan kana ieu bencana alam. Age mudah-mudahan Allah ngagentosan kanu langkung sae. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ajirhum fi musibati. Allahumma ajirhum fi musibati. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah rahimakumullah dina ieu kasempatan urang cumarios, urang to the point. Nah, bahasan urang ayeuna urang cobi cumarios khusus dina ngeunaan waktu subuh. Nah, waktu subuh. Perkara anu enteng pisan ku urang diucapkeun, urang tos teu aneh gitunya kana peristiwa subuh. Tapi aya sesuatu anu masih keneh ngagoda ka urang sadayana. Seunggahna nyampurnakeun kahadean dina waktu subuh. Umur urang dugeun kadangat ayeuna tos sabaraha puluh tahun. Da sakumaha gitu urang tiasa nyampurnakeun kana kasayan dina waktu subuh. Jadi peryogi heula ku urang dipahami Pak. Nu namina waktu subuh mah waktu anu spesial. Dibentenkeun ku Kangjeng Rasul, ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi
upami urang ditaroskeun waktos mana dina sadinten ieu anu paling utama nyaeta waktu subuh. Jadi waktu subuh langkung utama tibatan siang, tibatan sonten, tibatan wengi, tibatan sagala rupina. Ieu tacan berbicara amal-amalan anu aya dina waktu subuh sesuai sareng syariat. Ieu mah di luar heula masalah salat subuhna, di luar masalah sedekah subuhna, di luar masalah taklim dina waktu subuh, atanapi dzikir dina waktu subuh. Sanajan jalma teu nanaon kulang jentul dina waktu subuh nyaring eta langkung sae tibatan sare dina waktu subuh gitu. Pokona masalkeun nyaring gitu. Cek bari basana sanajan maneh teu salat dina waktu subuh. Sanajan anjeun teu naon teu dzikir, sanajan anjeun teu maca Quran, jalmi anu nyaring dina waktu subuh eta leuwih hade tibatan jalma anu masih keneh kerek eta gitu. Ngan ulah lepat ngabandingkeunana gitu. Dibandingkeunana jeung nu masih keneh kereknya sama gitu. Ya dina bahasa sederhana disebatna teh bardayan. Bardayan teh dua waktu naon tiris. Enjing-enjing sareng santen. Nyata nu aya salat bardayan kita disebatna teh nyata salat subuh sareng salat asar teh. Gitu tah. Tah. Jadi engka teh disebatkeun aya dua malaikat. Jadi kieu dina dawuhan Allah surat Al-Isra. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Adegeun ku anjeun aqimis sholata liduluki syamsi dina waktu panon poe bade bijil, waktu fajar gitu, persiapan panon poe bijil. Gitu. Ila ghasaqil lail nepikeun ka beak peuting wa qur'anal fajr sareng salat fajar tah. Didinya bahasa Qur'anal fajr teh dihartoskeun salat fajar. Kayak dina bab tafsir dijelaskeun khusus. Ya, ternon beuji. Inna Qur'anal fajri kana mashuda. Saestuna salat fajar. Jadi didinya bahasa Qur'anal fajri teh maksudna salat sanes Qur'an gitu. Inna Qur'anal fajri kana mashuda. Sabab saestuna salat dina waktos fajar, salat subuh teh eta teh masyhuda, disaksikeun ku para malaikat. Patarosanana malaikat anu mana? Tah malaikat teh dirincikeun dina penjelasan para ulama. Janten ibarat nama aya sip. Jadi malaikat teh sip-sipan. Aya malaikat sip siang, beureun sip pagi nya. Aya malaikat sip malam. Tah waktu subuh teh transisi gentosna bagian piket malaikat bagian malam bade angkat ka langit bade digentos ku malaikat anu tugasna teh siang. Tah waktu subuh teh waktu sepergantian sehingga jalma anu salat subuh disaksian ku dua naon tadi teh dua kelompoknya dua sip malaikat nyaksian kana salat subuh. Jadi malaikat nu siap-siap bade ka langit deui ninganyaksian salat urang. Malaikat anu nembe sumping bade ngagentos tugas malaikat anu wengi nyaksian kana salat urang. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Saestuna salat fajar teh salat subuh. Ta urang bentenkeun heula supados henteu pahili. Secara bahasa ari fajar teh nyata memang waktu fajar. Aya fajar aya subuh lah. Ari subuh mah disebutkeunna teh kana hartosna teh kan robah menyalin tina malam bersalin gitu, berubah jadi siang eta teh subuh namina teh disebutna teh. Ari fajar mah waktu fajar didasarkeun kana cahaya anu ieu cahaya teh marupikeun bias cahaya tina akibat bade datangna siang.
Kata dibagi dua pajar teh, aya pajar kadib, aya pajar sidik. Pajar kadib iraha, pajar kadib teh pajar anu bohong. Lamun orang ninggal secara fisik bakal katinggal cahaya bodas titungtung deule langit bumi tungtung deule lah gitu. Aya cahaya tapi cahayana teh kaluhur. Mencer kaluhur samu bodas. Eta teh sateu acan subuh ka ditu. Ti memeh adan dugikeun ka wengi. Nah kira-kira tabu 3 menuju tabu 4 eta teh pajarna pajar kadib. Urang tinggal karena tungtung permukaan bumi nu urang katinggal tungtung deuleu urang aya cahaya samu kaluhur bodas. Nah, upami pajar sidik ieu mah sabada adan subuh. Tangkena teh cahayana teh meber gitu sabab bade datang panon poe teh ya persiapan. Ta eta teh waktu fajar namina teh tandana waktu subuh. Jadi hari subuh mah dinisbatkeun teh kana bergantina tina alam poe kana alam caang namina teh subuh bersalin nyalin gitu. Jadi hari fajar mah didasarkeun kana cahaya fajar teh ya. Cahaya fajar. Tak upami dina istilah fikih disebutkeun salat fajar ieu teh dua hartosna teh memang salat anu dilaksanakeun dina waktos fajar dina waktu subuh teh ya. Terus aya deui hadis Kangjeng Nabi anu nyebatkeun kieu raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar ieu teh langkung utami leuwih hade tibatan dunia jeung saeusina. Tah ieu 2 rakaat fajar teh salat anu mana? Da dina waktu subuh teh pan aya salat fardu, aya salat rawatibna. Tah para ulama nyimpulkeun, nyarahan ngajelaskeun yen salat anu dimaksad dina hadis Kangjeng Rasul eta teh nyaeta salat 2 rakaat qobla subuh. Nah atuh teh salat subuhna dari salat subuh mah kalebetkeun salat fardu geus teu kudu dicaritakeun ganjaranana. Da eta manu pokok. Kan seseueurna salat anu kurang kakuping tina hadis-hadis tina penjelasan-penjelasan para ulama kan nu diangkat teh ku Kangjeng Rasul malihan mah. Salat teh padilah-padilahna teh kan tina salat sunah hungkul. Salat seueurna gitu. Salat fajar tadi teh ya langkung sae tibatan dunya sareng saeusina. Salat duha matak nyukupkeun dina dinten eta. Salat isyraq bakal dipasihan naon ganjaran sapertikeun haji sareng umroh anu sampurna. Salat fardu mah tara disebatkeun padilahna secara khusus. Naon margina heuh danu pokok eta mah. Matak nalika ayat hadis nu tadi teh ya 2 rakaat salat fajar langkung sae tibatan dunya jeung saeusina. Maka nu dimaksud didinya teh kesimpulan para ulama 2 rakaat qobliyahna. Matak upami urang salat subuh ulah nepikeun kang ngantunkeun 2 rakaat qobla subuhna eta teh langkung sae tibatan dunia jeung saeusina. Anjeun kudu ngarti. Nah gitu. Eta. Keun wae nepi ka caang eta. Salat subuh sampai ieu we sampai terbit matahari. Nyawa pumingetang kana jam ayeuna hati-hati tabuh satengah tabuh genep kirang saparapat teh tos saep subuh teh teh. Nya. Tabuh genep kirang saparapat ku ayeuna nya maragi kan waktu teh ieu berobih-robih. Mengutamakan bahwa salat wajib itu tepat waktu. Nya. Aya keterangan gitu. Telas eta tangos. Tah teh dina waktos-waktos teh aya waktos fadilah, aya waktos mubah, aya waktos karoha. Aya waktos-waktos anu diutamakeun, aya waktos anu dimeunangkeun, aya waktos anu dimakruhkeun. Intina mah salat mah anu paling utami dina awal waktu gitu. Awailul musallin teh. Nya. Jadi nyahambat-hambat lalaikeun. Mohon gitu. Jadi di antara rupa lalai kana salat teh nyaeta ngahirkeun salat dina waktosna tanpa udur anu syar'i.
tanpa aya alasan anu jelas. Malahan dina kitab-kitab fikih langsung dijelaskan aya bab ngeunaan kumaha balu karena ngahir-ngahir salat. Lain ninggalkeun salat, ngahirkeun salat dina waktosna. Eta teh rupa anu paling caket anu kurang katinggal tina ngalaleykeun kana salat. Ari anu ninggalkeun salat mah tah leuwih ti ngalaleykeun eta mah. Leuwih ti ngalaleykeun eta mah anu ninggalkeun salat. Ngahina kana syariat eta teh. Gitu. Ada sama panjang kan jadi barat kitu. Gitu. Da eta ibadah nu pangcaket mah. Tah, ke satu acan urang kana amal-amalanna, urang ngeunaan heula waktu subuh, Kangjeng Rasul secara khusus ngadoakeun jalma dina waktu subuh. Aya doa tina hadis Abu Daud Ibnu Majah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, kasihan kaberkahan keur umat abdi dina waktu saenjing-enjingna. Jadi setiap orang nyorang dina waktu subuh teh Nabi teh tos ngadoakeun, ya Allah berkahkeun umat kami. Tangtosna nu kumaha heuh anu nyaring gitu. Anu nyaring anu ibadah dina waktu subuh. Nah, ternyata upami urang nalungtik pentingna waktu subuh teh konsep ieu teh dengan syukur dina agama urang gitu Pak. Mangga tiasa ditalungtik. Hampir gitunya aya semacam amal-amalan menurut agama anu lain gitu anu memang ngeukeun kudu nyaring subuh teh. Jadi sebenarnya mah dina ajaran lintas agama sekalipun teh memang aya aturan tuntutan kudu nyaring teh subuh teh. Jadi kebiasaan atanapi budaya anu pudangna beurang teh. Eta teh diukur ku agama mana ge salah teh salah teh. Salah ku agama mana ge. Gitu. Nya dina agama naon gitu. Komo agama-agama samawi mah agama-agama dulurna agama Islam, Yahudi jeung Nasrani gitu. Terlepas dina naon penyimpangan-penyimpangan anu terjadi lah dina ieu berjalanna waktu gitu. Nganu jelas aya ajaran kitu kudu nyaring enjing-enjing teh. Jadi jalma anu terbiasa nyaring beurang eta teh disalahkeun ku agama mana gitu. Gitu teh. Gitu. Leres. Nya memang gitu. Cek wari bahasa urang rezeki dipatok ayam. Tapi cek nu pinter mah kumaha nya hayam na dahar deui ke urang gitu Pak. Mungkin kadar deui ke urang rezekina gitu. Terus ditinggal dina sisi naon medisna jelas eta. Kurang ge secara logika sederhana ka emut atuh. Waktu subuh teh adalah waktu di mana udara teh keur meujeuhna bersih gitu. Mesin-mesin can hirup, pabrik-pabrik seueur keneh anu tutup kan gitu. Nah, gitu. Panama kan masih keneh bersih keneh gitu. Benten sareng kasiangnakeun gitu. Haseup teh mah knalpot mesin sagala rupa gitu. Can dina ekonomi, jelasnya ekonomi tinggal ya di pasar. Ulah-urahna ulang teh ulah eleh ku urang pasar gitu. Di jam 2 jam 3 rame di pasar geuningan. Gitu. Kantos sawerna teh aya hiji eksperimen nya di salah satu kabupaten di Indonesia lah gitu. Coba ngondisikeun para perangkat pemerintahan daerah teh diarahkeun supaya dina sasasih teh sakirang-kirangna saurna teh 8 kali subuh berjamaah secara berkeliling di sababaraha kecamatanana lain mah kitu. Rincina mangke mah dina ieu we lah milih informasi kitu mah dagang. Ngan intina kumaha ternyata selama bertahun-tahun ya 2 tahun jalan lah cenah gitu. Dampaknya memang signifikan. Ngarubah karena karakter, tabiat, perilaku sehingga
Di kantor lagi jelas langkung disiplin. Berangkat jadi tara kasiangan cenah gitu. Terus kadituna teh kana salat nu sanesna disiplin pokokna mah aya peningkatan. Tak belajar tina ieu eksperimen jigana urang secara pribadi urang terapkeun ka diri urang gitu teh. Lamun barang istiqomah dina subuh da insyaallah teh gitu. Insyaallah. Atuh da berat, justru hirup anu normal, hirup anu berat ku ibadah. Data aya deui bahasa urang yang hareupan ibadah mah iwati berat. Kajaba jalma nu geus memang cinta kana ibadah mah. Seunggah capek memang datos kitu. Guratna nu namina manusia diciptakeun kudu capek, di antarana capek ku ibadah. Teu aya jalma nu teu capek ku ibadah. Ngan pedah tinggal urang mempersiapkeun keur nya naon menghadapi kacape eta. Nya memang subuh teh tunduh, tah memang kudu dilawan gitu. Maksakeun gitu. Orang maksakeun, memaksakan diri gitu cek bahasana. Kan lebih baik orang teh memaksakan diri ka surga daripada sukarela ka neraka pan gitu cenah geuning gitu. Komo lohor salian teh tunduh teh campur lapar campur lung saya pan lohor mah gitu. Sibuk. Tah justru memang kudah belajar urang menikmati kacape eta teh. Terus guratanana laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami geus nyiptakeun manusia teh capek, memang capek hirup di dunia ieu teh. Terutama capek ku panitah kami dawuh Allah teh kitu. Tapi capek eta teh pan relatif, gumantung kana kasiapanana teh ya geuningannya. Kudu macul dua kota ku sorangan kudu biasa macul mah biasa wae gitu. Da terbiasa teh. Ari jalmi nu teu apal-apal acan mana pacul mana koret ditah macul pan karek ngadenge parentahna ge geus moriang pan gitu. Semulik bek gitu. Intina mah ternyata kacape eta teh relatif, tergantung kana kasiapan. Jeung kacintaan urang, jeung rasa butuh kana ibadah. Gitu. Lamun urang ngarasa kana ibadah berat keneh ieu teh ageung kemungkinan urang teh can pati cinta kana ibadah, can pati sadar butuhna ibadah. Gitu. Jeung eta kurang persiapkeun diri. Kumaha persiapan diri? Hal anu paling sederhana. Upama memang urang hoyong gaduh niat hoyong istiqomah dina waktu subuh wayahna kulam tong penting-penting teuing pan kitu rumusna teh berarti. Gitu. Kan gitu. Semakin orang penting ieu nyaringna kan berarti kemungkinan hudang subuh teh urang teh jadi semakin kecil. Sabab tundung kana teh. Ya, kamu tahun baru gitu. Tapi kan ke jam 12 teh aduh sakabung mah sok ngemut gitu. Jam 12 teh abi kageuingkeun ku suara nu kitu. Aduh, wah itu asa di Palestina gitu. Dor di mana-mana. Aduh gitu. Tah. Can ke kana ibadahna Pak. Henteu ngan masalah salatna unggul di dina waktu subuh teh. Aya sedekah subuh secara khusus ku Nabi dipiwarangkeun. Sedekah subuh, tholabul ilmi dina waktu subuh, dzikir dina waktu subuh. Tah ari salat subuh mah urang teh insyaallah ngeureuyeuh gitu. Sanajan bari tunduh oge. Tah kapayuna urang kedah ngajam, urang sampurnakeun ieu waktu subuh teh ku ibadah-ibadah anu lainna. Nah, kuliah subuh ngan ulah kuliahna ulah ka Unsap tapi teh. Di dieu kuliah. Nya nu dimaksud teh kuliah subuh teh nya tholabul ilmi dina waktu subuh ieu teh benten Pak ganjaranna. Nabi ngadawuhkeun kieu man goda ilal masjid la yuridu ila ayya ta'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman hajatuhu. Sajalma anu nyorang isuk-isuk terus ka masjid teu aya paniatan kajaba sejak ngalapangarti neuleuman pangarti nyiar ilmu tholabul ilmu teh ya isuk-isuk di masjid. Kumaha dawuh Kangjeng Nabi tuh kana lahu ka ajri hajin taman hajatuhu sapertikeun meunang ganjaran ibadah haji anu sampurna hajina dina waktu ending-ending. Mata pengkondisian kuliah subuh teh sae pisan teh.
tak upami orang bade ngalengkepan mah hiji mangsa mah gitu nya hiji waktu atau orang milih ngarutinkeun dina sasi sakali atau napi kumaha we gitu nya tergantung ke siapa. Jadi dimulai di judulan ngahirup-hirup ibadah subuh gitu. Mun perlu mah di sababaraha masjid aya di salah satu masjid anu viral sih memang aya. Jadi memang ngahaja ngadamal acara subuh menghirupkan waktu subuh. Didamel Pak undanganna teu pamang Pak. Dicandak tina kas masjid ngadamel uleman. Supaya salat berjamaah di masjid. Upami kerasa sareng tahajudna nya berarti suhudan gitu. Ngangge uleman, ngangge pita ulemanna oge. Di dinya teh dijelaskeun Pak. Acarana teh naon? Subuh berjamaah, kuliah subuh sareng aya sarapan pagi teh gitu. Gitu. Aya sarapan pagi. Gitu. Nya gitu. Tah kita teh pan diarahkeun gitu. Engkena teh salat nyata anu bade sareng tahajudna berarti langkung suhudan gitu. Engke salat berjamaah subuhna, kuliah subuhna plus engkena teh langsung disambungkeun kana salat isyraq teh ya gitu. Urang teh ngahaja-haja salat isyraq mah iraha gitu. Salat isyraq teh pan salat anu saieu teh salat dina awal waktu duha. Subuh seep tah. Panon poe naik sakedik datang waktu duha tah salat dirinya 2 rakaat salat isyraq. Ganjaranana sapertikeun ibadah haji deui anu sampurna, ibadah haji sareng umrah nu sampurna. Itu kesempatan kangge urang. Urang ge tiasa tafakur ternyata Allah Subhanahu wa taala teh maha adil dina ganjaran ngaganjar umatna teh, ngaganjar hambana. Mungkin secara fisik urang sadayana terbatas tiasa angkat ka Baitullah, tiasa ngalaksanakeun ibadah haji. Da eta makan urang nuturkeun kana milik masing-masing gitu. Kana bekalna teh ya secara fisik. Tapi si horeng Allah Subhanahu wa taala membuka keadilan, membuka kesempatan saadil-adilna saha wae berhak mendapatkan ganjaran ibadah haji anu sampurna, umrah anu sampurna sanajan ragana teu angkat ka Baitullah. Kunaon carana teh? Tadi teh ya ibadah thalabul ilmi dina waktos pagi-pagi sareng salat isyraq teh di antawisna ngan ulah jadi dalil we gitu nyukupkeun ieu ibadah haji teh akuring mah da geus ieu salat isyraq moal ka Mekah kami sageunana gitu kana dieuwihkeun deui kami mah ka Mekah edeuk salat isyraq edeuk tah gitu keudana teh gitu ulah jadi alasan naon margina pan rahasiana ieu teh nu namina amal teh kadang kabis kan lain ku jentulna amal lain ku rupana amal nu namina ageungna ganjaran teh tapi ku naon ku hate kaikhlasan jeung niat. Nah kadang-kadang lepat-lepat niat makan umroh teh bade rekreasi wisata teh ya geuningan gitu matak di ieu keun di plus-pluskeun geuningan umroh plus mana tah nu plusna we nu jadi inceran gitu telepat gitu gitu. Saya wae mah enggak. Orang teh tafakur da dipiwarang ku Allah teh. Dongkap ka satu negara, satu negeri nu teu acan ku urang katincak sateu acana sok sing niatan tafakur. Sing kapanggih kaagungan Allah di eta tempat teh. Jadi aya salat subuh nu pasti eta mah gitu. Aya thalabul ilmi dina waktu subuh tadi ganjaranna teh kalebet salat isyraq teh tadi ganjaranna mata hiji mangsa mah tiasa urang ngaprogramkeun satahun sakali mah diulang atau diulang bukan nama itu nama urang ngahirup-hirup waktu subuh urang judulan ayeuna mah super rada resmi gitu nu bade sareng tahajudna hayu tahajud anu moal tahajud urang ti subuh terus beres salat subuh urang ayakeun kuliah subuh gitu saieu we urang sambungkeun ku salat isyraq di dinya sedekah subuh sakalian sedekah subuh teh secara langsung ku Kangjeng Nabi ditekankeun jadi Nabi ngaibaratkeun ngadauhkeun ma min yaumin yusbihul abdu fihi ila malakani yang zilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma anti munfiqon gitu
Ya. Alo ma'ati munfikon kholapan wa'ati mumsikan talafan. Tepati-pati hiji hamba nyorang kana waktu subuh kajaba di dinya teh malaikat teh lungsur, dua malaikat lungsur. Eta malaikat anu ngahiji ngadoa kieu, ya Allah pasihan gegentos kajalmi anu sodakoh dina ieu subuh, dina ieu enjing-enjing. Malaikat anu hiji deui mah kieu ngadoana teh, ya Allah bikeun karuksakan kabinasaan ka jalma anu medit dina ieu waktu subuh. Matak dikekehkeun teh kitu. Gitu. Kan nu namina sodakoh mah bilih urang teu percanten. Kan bahasana ge siron wa alani. Atanapi khifafan wa siqolan. Rek anjeun keur ceuyah, rek anjeun keur seureut, da parentah sodakoh mah teh aya. Keur ceuyah sodakoh ku kaceuyahanana, keur seret ibadah sodakoh ku kaseretanana. Malahan bisa-bisa nilaina di sisi Allah Subhanahu wa taala langkung seueur. Jalmi anu sodakoh dina kaayaan keur susah. Upami ibadah ku artos 10.000 dina kaayaan urang gaduh artos 15.000 atau 20.000. Gaduh artos 20.000, sodakoh 10.000, sidik tah satengahna harta tah disodakohkeun teh. Tapi upami ayana sodakoh 10.000 bahkan 50.000 bahkan 500.000 dina nuju kaayaan gaduh artos 100 juta boro-boro satengahna nya. Matak parentah sodakoh mah rek nalika khifapan wasikolan rek keur hampang rek keur berat aya parentah sodakoh. Ngan ulah digonggorokan sodakoh teh Pak. Matak ngaleungitkeun la tubtilu sodakotikum bil mani wal ada. Gitu. Kala dijungpikum malahu ria'an nas. Anjeun ulah ngabatalkeun kana sodakoh anjeun ku digonggorokan. Diungkit-ungkit deui gitu. Ayeuna teh keur usum jalma teh sodakoh gitu. Usum sodakoh sabab aya maksud. Gitu. Rek dipenta sorana. Gitu. Lamun teh jadi gitu digonggorokan. Sarenya memang teu dicokotingan kieu gitu. Kana kami teh gitu. Mere ti heula teh mana geuningan mana ieu dukunganana gitu. Eta teh ngagonggorokan. Sanajan barangna teu dicokot, Allah ngabatalkeun kana ganjaranana teh. La tubdilu shadaqatikum bil mani wal adha. Komo lamun dicokot jeung dijang barang. Tah digonggorokan teh kitu, diungkit-ungkit deui. Baheula mah ku kuring teh dibelaan ye tahun pemilu teh. Nah, atuh mending teu ngalarti pisan gitu. Aku mah bahasana mah lah gitu. Ngan eta teh nu kitu teh ngagonggorokan sodako. La tubdilu sodakotikum, ulah dibatalkeun sodakoh anjeun ku kalakuan kitu. Matak sodakoh mah heueuh tong dipaksa. Rek secara halus dipaksana. Rek secara ieu. Tah ayeuna urang secara langkung detail rinci kana ibadah salat subuh na we lah gitu lah. Margi ieu kan anu umumna nya ku urang nu rutin ku urang dilaksanakeun. Ada sodakohna mah urang teh kadang emot kadang teu gitu. Urang mah alhamdulillah nampi sodakoh lah tiap subuh gitu. Tiap subuh nampi sodakoh alhamdulillah gitu. Tiap subuh. Tah eta tuh. Nah sok sieun kadoakeun ku malaikat aduh. Anu pedit dina ieu binasakeun lah gitu. Dina ieu subuh. Ya.
Untungnya mudah-mudahan untungna sedekah teh tiasa ku seuri gitu berarti. Tabassumuka fi wajhika laka sedekatun. Mesem anjeun karena ikhlas senang gitu bahagia kadulur anjeun eta teh jadi sedekah. Tah mudah-mudahan eta we sedekah urang heula. Waktu subuh teh gitu. Urang dugikeun sababaraha hadis anu secara khusus ku Kangjeng Rasul ngeunaan salat subuh. Salat subuh. Kumaha kieu Nabi ngadawuhkeunana? Hadis nu kahiji jaminan ti Kangjeng Rasul nyaeta bakal dibebaskeun tina neraka ka surga gitulah. La yali jannaro ahadun sholat qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Moal asub ka neraka jalma anu salat bardayen teh salat sateu acan bijil panon poe sareng sateu acan suruh panon poe. Salat subuh sareng salat asar teh anu dimaksud gitu. Salat subuh sareng salat asar mungkin teh disebutkeun salat bardayen teh. Salat dua waktu tiris bardayen teh. Subuh sareng asar. Gitu. Jadi sebuah jaminan. Tapi tangtosna ieu teh lain hartosna urang nyekapkeun ku ieu we salat subuh, salat asar nu lainna moal salat gitu nu penting teh kitu ieu nu dimaksudkeun nunjukkeun pentingna salat subuh jeung salat asar tangkena teh salat subuh anu nyaan anu tiasa ngadorong kana sampurnana salat-salat anu lainna da teu aya deui itu ibadah nu paling caket kangge urang nya iwati salat we teu kada ngawayahnakeun we salat aweun malihan nabi mah gitu pan marentahkeun ya ida kana nabiy sallallahu alaihi wasallam idza fajahu amron badaro ila salat nabi teh kabuktosan nalika nabi kengeng kana hiji urusan anu matak ngariweuhkeun aya kararapat aya naon gitu aya urusan naon gitu aya kabimbang aya kabingung maka badaro ila salat engal-engal nabi kana ngalaksanakeun salat tah ieu teh contoh sederhana lah turutaneun urang gitu upami urang kengeng hiji masalah naon nah di padamelan nah di lingkungan masyarakat nah naon daur kangen nabi hon buru geura salat naon salat nu nyampak nu deukeut naon lamun harita salat lohor buru salat lohor ngan didinya eta teh nujuhkeun kana ieu salat ieu teh salat hajat nabi teh nyontohkeun oke salat hajat aya kapangabutuh naon salat aya kabimbang naon pilihan salat istikharah tak urang amalkeun di salat istikharah teh urang pas engke bade nyoblos teh gitu. Bisi urang bimbang gitu. Ari kira-kira antos panceg mah ka nomor 1 nya mangga gitu. Tapi ka nomor 2 gitu. Intina ya syariat salat hajat, salat istikharah pas urang dilaksanakeun keur nangtukeun pilihan. Keur nangtoskeun pilihan. Anu kadua man sholal bardaini dakhalal jannah tuh. Qala man sholar bardaini dakhalal jannah. Sajalma anu salat dina 2 waktu salat tiris teh ya, subuh sareng asar lebet ka surga. Tadi mah bebas neraka ina lebet ka surga. Tuh wah seueur pisan. Salajengna An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala sallam law ya'lamun nasu ma fi suratil isya wa suratil fajri la atauhuma walau habban lamun teh mah jalma-jalma arapaleun kana naon anu aya dina salat isya jeung salat subuh maka pasti manehanana teh bakal daratang sanajan kudu bari ngorondang lamun jalma apa kumaha agungna padilahna salat isya jeung salat subuh pasti bakal daratang ka masjid sanajan kudu ngorondang urang boro-boro kudu boro-boro ngorondang atuh dina kaayaan jag belejag berijeng teu aya hambatan ge panggalang hajakeun urang gampil dingal
Tos ieu mah tos mungkinnya pamitos beres urusan hirup urang di dunia ieu tamrak sadayana. Naon nu kurang didamel inu pikeun kang ngalehkeun salat teu aya. Nu nyesa teh nya tinggal ladang salat urang. Nya beres urusan dunia ieu ku kiamat teh ya beres tah urusan sadayana rata. Harudang deui tah. Naon anu nyesa? Heuh berhentina salat teh ya gitu. Tina salat teh ya tina ngobrol ngawangkong kitu teu aya. Tina urusan naon kaduniaan teu aya. Engke teh nu bakal nyesa teh tina ladang salat. Alihan salat digambarkeun teh bakal hiji sosok anu wallahu alam rupana geuningan. Engke teh bakal datang tepang jeung urang. Eta gambaran eta teh rupana salat urang teh gumantung kumaha cara urang ngurus salat urang gitu. Lamun urang hare-hare kana salatna sakasampeurna, maka engke teh digambarkeun eta salat teh jadi hiji sosok anu begang, anu begung, anu kerempeng, anu gambaran-gambaran anu teu kaurus lah gitu. Tapi lamun urang di dieu ngurus salat urang, ngamanage salat urang nepikeun ka jadi salat anu sampurna lah gitu cek versi urang heulaanan gitu. Di urang disampurnakeun satiasa maka salat engke teh bakal jadi sosok rupa anu bakal mere sapaat ka urang anu dedeg pangadegna teh pantes lintuh kuat eta salat urang utamina salat subuh sanajan ngorondang cenah tuh jalma teh bakal datang lamun heug ngarti mah kana salat subuh teh. Ieu teh nambe salat subuhna teu acan kana teh kana salat tahajud dina sapertiga malam ke benten deui teh ganjaranna. Ieu mah salat subuhna we heula kitu. Kok ke tahajudna mah engke deui ida ieu nu pokona heula. Setiap orang salat subuh wana mah qobla subuhna ulah kalian. Ulah nepikeun kaki urang teh hanya karena urang teh kinya urang teh datang ke masjid masbok teh ya gitu kan. Masbok misalkeunana. Tah, berarti urang teh henteu sempat tah qobla subuh. Berarti ki urang cara ngemutna teh ayeuna upami urang masbok dina waktu subuh, urang teh geus kahilangan perkara anu langkung berharga tibatan dunia teh ya. Gitu. Dalam urang ngarti ka dinya mah teu ridho embung we pokona mah. Kudu kaleungitan kesempatan mendapatkan perkara anu langkung sae tibatan dunia jeung saeusina. Berarti lamun ayeuna teu pirakan jajana ngur ateu 2 menit ge atunya, 3 menit oge lah gitu. Ayeuna misalkan adan teh jam sabaraha jam 4, sabaraha adan teh? 4.13 nya gitu. 4.17 terusnya adan teh subuh teh 4.13 tah. 4.13 cenah ku adan sareng qomat 5 menit lah gitu tah. Berarti ayeuna urang upami ayeuna urang nyaringna 4.13 di langkungan 10 menit gitu atau langkungan 7 menit datang ka dieu tos masbuk ya. Berarti kan urang teh leungit perkara nu langkung sae tibatan dunia teh berarti wayah tu wayahna urang teh kudu nyesakeun waktos nyaring sateu acan jam 4.13 teh ya. Gitu. Pan beureun begitu nyaring teh jadi nyaring teh ulah pas adan pisan gitu. Resikona naon bisi teu kabagian eta salat pajarna teh ya. Mata keur kieu mah urang teh nyaraga menyempurnakan amalan urang pasang naon alarm kumasangna alarm ge teh janten bagian tina ibadah urang teh. Alarm. Jadi orang teh hanya karena 5 menit ya. 5 menit tapi melewatkan perkara anu langkung sae tibatan dunia jeung saeusina. Kupira waktu 5 menit gitu tah. Lebar berarti sebenarnya mah gitu. Rugi urang teh matak pantes dawuh Allah teh. Wal asri innal insana lafi husrin. Kuda kitu kalakuanana geuningan. Rugi cenah gitu tuh. Tapi hanya tinggal ngageserkeun 5 menit lah gitu. Hanya tinggal ngageserkeun 5 menit terus eta. Berarti kirangan 14 sabaraha 14.7 nya 47
jam 4 langkung 7 teh kudu tos nyaring berarti gitu. Kumaha lamun syukur-syukur jam 4 teh eta. 13 teh keur persiapan. Komo lamun anu ieu mah anu rutin setorna dina eta mah begitu nyaring gitu. Pan sok aya geuningan anu begitu. Nyaring teh langsung hayang ka jamban geuningan pan aya gitu. Jadi memang kumaha urang gitu. Kumaha urang teh bade moal itu ya gitu. Tah kitu jalur-jalurna teh eta. Jadi memang diperlukan tolabul ilmi teh tak keur kitu urang teh gitu. Ngarumuskeun nyieun thariqah keur diri urang sorangan ngarumuskeun kumaha siasat urang supaya ibadah urang teh jadi anu boga jalur jeung urang teh aya arahna. Urang teh apal di mana waktu maremana gitu, Pak. Tah waktu marema teh nya eta enjing-enjing teh ya. Dina waktu subuh teh ya. Salajengna man sholal isya an Utsman bin Affan tu Utsman bin Affan Rasulullah ngadauh man sholal isya wal fajr fi jamaatin kana ka qiyamil lailah sajalama nu salat isya jeung salat fajar salat subuh dina berjamaah kana ka qiyamil lailatin sama dengan ibadah tuh qiyamul lail sadin sawengi ibadah. Oke, Ustaz, sholat subuh. Nah, di sana mirip ya lah, sesuatu mirip. Nah, cuma si ya teh tunduh gitu tidur lah sampai jam 7, eta sauna hubungnya teh temenang eta teh, eta gimana Ustaz? Are kondisi gitu mah sepanjang tengah haja urang ieu mah naon tengah haja urang peureum gitu nya ai tunduhna eta peureum tina akibat urang capek teuing naon tina wirid gitu nya eta mah di luar kuasa urang eta mah gitu. Sampai iya Ustaz kalau tidur malam gitu jam 12 gitu lah pagi-pagi udah tidur. Iya. Nah, eta udah kemana? Tapi nya secara hukum secara syariah nya pan kulem dina waktu subuh teh kedugikeun ka haram ngan makruh tapi makruh teh makruh anu sangat dituntut supaya dijauhan gitu. Jadi kajenting ngahulang jentul gitu dina waktu subuh langkung sae di badan peureum gitu. Ya gitu. Ya gitu. Gitu. Nya tos urang ngawirid gitu nya gitu. Terus orang nunutan meusan gitu. Matak bari cali gue gitu supados nunutanana kayak nunutan anu ieu nunutan anu syar'i gitu. Nonton TV duit KCLI. Bobo nonton TV TLI. Ya ditunut-tunut mah pulang. Lain salah satu jadi pohon gitu. Salajengna deui. Salajengna. Sami itu Rasulullah SAW ya hadis ti Umar bin Khattab. Innallaha tabaraka wa ta'ala la yu'jibu minas salati fil jam'i. Allah Subhanahu wa taala teh nyaeta naon? Aheng sareng naon? Bangga gitu. Merasa bangga gitu. Keur jalma-jalma anu salat di masjid di tempat komo dina waktu subuh gitu. Memang ya hadis mah secara umum bade salat naon wae oge ngan salat dilaksanakeun di masjid gitu. Tak komo dina waktu subuh gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala teh naon? La yu'jibu, naon yu'jibu teh bangga. Jadi bentuk bangga Allah teh kieu. Jadi Allah teh bakal nyaritakeun amal-amalan manusia teh ka penduduk langit. Jadi dicaritakeun ka malaikat teh, tuh tingali itu hamba kami di Rancakalong di Masjid Al-Fatah keur berjamaah teh didongengkeun ku Allah Subhanahu wa taala teh ka para malaikat langit. Kitu maksudna Allah bangga teh. Tuh tingalikeun tuh hamba kami di masjid anu keur ngalaksanakeun salat berjamaah diagul-agul ku Allah Subhanahu wa taala. Diagul-agul ku dat anu maha agung. Atuh rek teu agung kumaha urang teh teu kabawa agul kumaha. Matak nya urang teh satungtung masih keneh aya napas, satungtung masih keneh aya tanaga, aya keneh kasampetan, aya waktos, ayo urang ngeureuyeun nih keur urang menikmati kacapean dina ibadah gitu. Urang menikmati kapayahan dina ibadah ngalawan tunduh, ngalawan tiris, ngalawan sagala rupa.
ka eta gitu. Eta pangintenlah sementawis mah cang cekokeun sakitu bae da parantos Isa, mudah-mudahan aya manfaatna, mudah-mudahan kanggo urang sajadan panggeuing langkung istiqomah dina ibadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang tutup bae kalayan doa saku jagat sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.